Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khassana min baini sairin nasi bil idrakatil musaddadah wa mayyazana an sairil uqala'i bil ulumil musannadah. Wassalatu wassalamu al muzakkayani alal mursali bi ta'zimil aqaidi wa sairil ahwali salihati lil a'bidah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tara'iqahu fi ulumihil mus'idah amma ba'd. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Al-ayah sadaqallahul azim wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahlul jannati al-jannata sa'ala ahaduhum an abawaihi wa an jaujatihi wa walidihi ila akhirih. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Mangga ya Rabbi Ya Rabbi ballighuhul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah, ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi warḍa 'anis sahabah, ya Rabbi warḍa 'anis sulalah, ya Rabbi Ya Rabbi warḍa 'anil masyayikh, khususan ila Mama Ki Haji Bustami Bahrul Ulum, wa ila ruhi Ki Janal Mustafa Sukama, wa ila ruhi Amatu Hajin Tawana, wa ila ruhi Syekh Mahfud Termas. Ya Rabbi warḍa 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina, ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'a syafaat fataya jiratal ya wahai judi wal rami, ya wahai lal judi wal rami, Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna
وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن ومعافتهم من الفتن يا رسول الله عليه سلامنا من البعد وصلنا يا رسول الله عليه سلامنا من البعد وصلنا رات العالم يا الجود والرحم يا الجود والرحم Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salatumma salamillah alal mab'uthi bil millah Muhammad ma guzatillah bihaqqil ismi ya Allah. Ilahi tammimin ni'mah, ilahi tammimin na'mah, ilahi tammimin na'mah biraf'il jahli wan nikmah wa kashfil hammi wal gummah binailil fadli ya Allah. Ilahi aslihil aulad wa sallimhum minal addad wa wafiqhum bi ilmil had binailil fadli ya Allah. Barakati umil Quran. Al-Fatihah. Rabbil firli wali walidayya. Ngaos Quran parantos, sambutan parantos, ngabagi beasiswa atos, malih abdi matos dikepelan. Ah kantun warang sulwe namanya. Urang tarwang dah sekedap di zuhur. Itu sanes. Sanaos tadi sahur pun guru pangersa AA. Uyos sinajang haji duwi ka setengah hiji ge. Mung ieu teh bilih teh kalebet kana wajib ain hadirna gitu. Upami wajib kipai makan eta teh pangarsa pun guru mah diantawisna mamanding nusa lamun ngadengekeun pidatoan mah cenah aya adan teh geura eureun ngan lamun nuju ngabalag ka maca fikih tauhid tasawuf kitab meunang diakhirkeun salat da eta bilih kitu unggul eta kurang manfaatkeun waktos Pak Ketua Dewan kitu nya da can ngeupelan dewan mah teh kabeh gitu. Dari ketua dewan sok bisa nyumput ke nomenklatur pangersa Kiai pimpinan pondok pesantren Bahrul Ulum Kiai Haji Cecep Bustami Ridwan Bustami LC, kemudian Al-Alim pun guru pangersa AA ti Al-Mursyidi Bahrul Ulum Al-Mursyidi, kemudian sahabat-sahabat saya tokoh Awipari. Ada Bupati Ciamis pada masanya Bapak Haji Dr. Andes Haji Iing. Beliau adalah orang tua kita, mudah-mudahan beliau husnul khatimah, syihah wal afiyah. Ada pangersa Pak Haji Edi, ini sahabat-sahabat saya zaman Pak Haji Imin dulu nuju Jaya. Abdi nuju Bujang kapalih di malah sok jarah ka Amah Husein tu caket Hidayatul Ulum palih ditu. Malah ieu mah katalian besan jeung Hidayatul Ulum teh. Jang Haji Usep gaduh putra pameget. Jadi putu Mama Sahidin pameget ngengingkeun putra pun alo pasanten Salapiah Tipar Sukabumi garasan pun alo mantuna Mama Maki Sukabumi janten gawi pari teh sur baraya eta kitu. Ketua Umum Pengusaha Pom Bensin sareng Gas Sepriangan Timur Bapak Haji Sigit Wahyu Nandika, Ketua DPRD Polisi manggeus balalik lah kajian tah balalik lah ameh galakna teu kahalangan gitu teh. Panari ayah maka kagok kurang. Para kiai, para ajengan alumni nampak hadir. Ingkang Rai Kiai Asep nusok masyhur kapungkur disebut Asep Alfiah. Mata Allah fituli hayati muga-muga salira berkah ilmu. Aya deui alumni Bahrul Ulum anu ayeuna nasional dina sisi kailmuan. Mang ajengan Ai Faisal mana mang ajengan. Masya Allah.
Saya pelanggan tetap antum dan saya penonton setia semua akun-akun antum. Jadi Bahrul Ulum itu Pak Sigit bukan hanya melahirkan 5 profesor doktor, tapi mencetak ulama-ulama nasional. Alhamdulillah. Sadaya para jamaah, para alumni, malih tadi tepangjeng pun Adi, Mang Karo, Mang Patah. Nuhun. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu sadayana rahimakumullah. Jaga teh mun aya ahli surga punten pabajnas tara kasebut kabeh punten pabajnas. Duka tara kabere abdina ieu teh. Panari sok nyangkrung dina hate manu sok mere. Urang mah urang. Ibu jaga, mudah-mudahan lebet kena surga urang ibunya. Sup we ahli surga teh lebet kana surga barang lebet salah sawios ahli surga aya nu bakal naroskeun. Aya nu bakal naon cenah ibu? Naroskeun. Ieu teh abdi teh asa ngaos di luhur panggung teh asa kumaha Mang Asep teh hayang ngali kadinya wios gitu. Kahandap panitia wayana pangalungsurkeun meja jeung kursina nu. Ieu Mang Haji bade kadinya teh asa punten saurpun guru makruh cenah ngaji pajauh-jauh teh. Panghandapkeun panitia wios sok pindah-pindahkeun. Punten ibu kapungkur ya. Abi kayak ngalugatipun guru. Mungkin jaga pami salah sawios lebet kana surga, salah seorang masuk surga Pak Aslim, Pak Ketua Dewan. Itu dia akan mempertanyakan sesuatu. Sa'ala ahaduhum. Dia akan bertanya. Naon nu ditaroskeun ibu? An abawaihin. Naroskeun sepuhna ibu ramana. Barang sup we ka surga luak liuk teh naroskeun ieu ahli surga salah sawios ahli surga. Gusti kamana ibu Rama abdi? Kamana ibu Rama? Eueuh geuning kitunya. Naroskeun ibu Ram wa an jawjatihi. Nu kadua bakal ditaroskeun ku ahli surga teh bojona. Luak liuk wa ing ahli surga. Barang dipilarian gitu. Teu aya bojona di surga. Naroskeun Gusti kamana bojo abdi Gusti? Kamana nyai anu Gusti bojo abdi nu di dunia baheula seueur ngaladen ka abdi yang dulu ketika di dunia bicara sehidup semati siang dan malam aku akan mengabdibkan seluruh jiwa ragaku demi cinta dan keindahan yang ada di dalam kalbuku. Kamana cina Gusti teu aya di surga? Ditaroskeun ta bojo? Nu katilu wa walidihi. Nu ditaroskeun ku ahli surga di antawisna putrana. Bakal ditaroskeun putra para sepuh. Tos lebet teh kena surga. Eta mah bade seseorang teh si Ahad teh bade ibnan au aban teh. Naroskeun teh. Kamana Gusti ibu Rama abdi Gusti? Gening teu kapendak teu aya ret ka dieu ret ka ditu di surga teu aya sepuh abdi Gusti. Kamana bojo abdi nu kapungkur ku abdi dipika cinta. Anjeunna mika cinta ka abdi Gusti. Kamana putra abdi Gusti? Gening teu aya di sawarga Gusti. Diwaler di surga teh. Ieu cenah pulan ahli surga si Ahad teh. Innahum lam yadriku. Saestuna ditanyakeun ku anjeun teh ibu, bapak, bojo, putra yang kamu tanyakan semua itu lam yudriku temanggihan kami ka itu nu ditaroskeun ku anjeun teh makana amal adrokta seperti amal saya nu geus dipidamel ku anjeun teu manggihan cenah abdi. Nu ditanyakan ku anjeun teh cenah kami teu manggihan amal saya seperti amal saya anjeun cenah eta teh sepuh anjeun putra anjeun bojo anjeun nyawaler we si Ahad teh si ahli surga teh Gusti inni amiltu saestuna abdi satuhune ingsun migawe ingsun geus midamel abdi kana amal-amal teh amal-amal kasayan nu dipidamel cek Gusti saya teh Gusti li eta pikaw walahum keur bapa abdi keur indung abdi keur anak abdi keur pamajikan abdi Gusti
nembe we di waler payu maru cenah sok marentah Gusti Allah ka malaikat teh parentah malaikat kadi cenah geura bi ilhaqihim bihi ngailhakeun ka itu ladina amanu. Apunten para sepuh, ieu saresna mah abdi teu layak teh nyarios di dieu aya pun guru ang emun. Muga-muga pangersa ang emun panjang yuswa. Salah sawios aya kiai-kiai di kota anu kaetang berlian. Hiji pangersa AA Bahrul Ulum Al Mursyidi, dua pangersa Kiai Asep Jaini Arif nembe nelpon ka abdi nyangakeun assalamualaikumna kasadayana eta pun guru sami. Putra Mama Jenal Abidin bin Zakaria Jamanis. Dinten ayeuna nya teu tiasa hadir margi nuju 7 umi penut di pasantren Mambaul Ulum di Jamanis. Ya termasuk kiai-kiai unggulan. Malih di tengah kota aya Jang Pajri pesantren Al Qudwah eta kiai-kiai ulama-ulama anu menguasai kana kitab turos. Eta mah pada melanana ngawuruk we ngaos malah kusim kuring didoakeun muga-muga ulah jara di mubaleg. Sabab lamun jadi mubaleg Mang Asep bangkrut nu kieu patut. Eleh hujah eleh dalil. Muga-muga ama ulah teh kaing ama ka alumni bae gitu. Kabayangku Mang Asep. Kabayangku pun guru Kang Irfan Hilmi. Lamun aranjeuna jadi mubalig. Kang Cecep Bustami misalkan Azhari anjeuna oge. Anjeuna jadi mubalig. AA pangersa A jadi mubalig. Kiai Asep Jaini Arif jadi mubalig. Kiai Haji Irfan Hilmi jadi mubalig. Seep mubalig jika simkuring teh. Kasisi untung teh umat loba nu barodo. Alhamdulillah. Muga-muga sing loba nu bodoh ah. Aduh. Kitu Pak Ketua teh. Ieu malah lakon sepuna Cep Irfan. Nampi tiramana. Pangersa Mama Ishak. Cintawana aya nu nyumpingan, pami telepat nu nyumpingan teh salah saeus guru abdi kantos ngaos sorogan Ibanatul Ahkam. Waajengan Saiful Uyun, waajengan Jalil Singarani. Orang Kemenag, kapungkur sepuh Kemenag. Cenah ka abdi teh nyebatna Asep Banten kapungkur, jeung Asep Banten. Baheula teh cenah aya Kiai eta naon namina Singarani sumping ka almarhum Cintawana nu Juju Beneng. Nyarioskeun aya alumni tukang hahaleuangan cenah jiga Jang Haji, ka abdi teh hahaleuangan sok manggung gitu Mang Asep. Mang Asep mah ulah awas. Khusus we di Aswaja Center. Hahaleuangan cenah di panggung dilaporkeun ku sepuh ku salah sawes alumni teh ka guru. Mun ceuk urang mah guru pangersa akang. Aya alumni cenah sok hahaleuangan dina panggung pidato eta waleran almarhum Cintawana bijaksana Pak. Keun we cenah da aya jelema cager ku mantri sababiahna. Aya nu ku dokter umum, dokter spesialis mapumna abi. Ngan almarhum Cintawana nyariosna aya nu damang ku mantri. Nu teu damang teh tak ari mantri masuk aprak-aprakan ka lembur ngalah berkat ayeuna Mang Asep mantri ya teh pangersa pimpinan umum Bahrul Ulum dokter umum pangersa emun dokter spesialis manya aya dokter umum spesialis aprak-aprakan ka lembur teu kaji bagian nu kieu ya mantri gitu tah eta bijaksanana almarhum Cintawana Pak Aslim. Insyaallah ke kaping 11 Menteri Agama para tokoh NU Muhammadiyah Persis di Ulem badai aya dialog penguatan nilai-nilai aswaja di Cintawana wangina aya Gus Wapi ti alumni Sidogiri. Masya Allah tapi mah etang-etang mantri nu ubar teh sakapeung Bapak pelna tidak tarigu jadi wayahna paling luhur gaduh rotuna sihin jeung tankihul kaul jadi wayahna insya wangsul Ibu bab ilhaq bab nyantel sarang Bu Bismillahirrahmanirrahim. Ari dzuriyah kabagi dua hiji bin nasabi sabab nasab genealogi biologis turunan getih dua duriyah bis sababi karena sabab yakni al mahabbatu kumahabbah seperti seseorang
diwuruk ilmu jeung amal ku guruna jiga santri jeung kiai. Kadang-kadang amal ilmu murid teu sahebat guruna, ngan jaga di akhirat si murid dikait ku guruna. Tuh mantak diimanin tiasa be sababiah, sabab iman. Tak mudah-mudahan we alumni mah sanaos alumni teh dina darajat amal teu sahebat Mama Bustomi, teu sahebat guruna Mama Bustomi Asyahul Asyahna ti Parayun. Sugane urang teh kalebat anu mahabah ka guru, guru mahabah ka urang, cirina mahabah ya saur salawiyos kiai di Banten kieu nya Rasta Kasim Kuring. Lamun guru urang cerik tengah peting atau nuju tirakat dikir holwah atau netepan nusa terang abdi Abu Yadi Miati teh sawengi teh netepan sunatna langkung ti 150 rakaat. Taraweh nage sawengi wallahi 30 juj. Diturutan ku salah sawios kiai sepuh kuateun 4 rakaat ngajungkel pingsan. Matak abdi mah teu wantun kulu we jeung kuliah. Setelan abdi mah gitu. Para sepuh sadayana cariosan anjeunna ciri-ciri murid dipikanya anu guru mahabah ka murid geus dumuk ari murid maka guru. Dina tengah wengi atawa pinuju anjeunna ngadeuheus ka Allah, dina usul ka Allah, si guru asal hadir we wajah murid, nami murid dina mana guru ciri eta murid aya dina rasa mahabah guru. Aa ngadua, Cecep ngadua, Emun ngadua wengi-wengi keceuri ka Pangeran Gusti. Anu pucung heula dina manahna Kang Asep, Kang Ai, Kang Ajijul Mubar Husnil Mubarok sebagai perwakilan perusahaan Jepang nu aya di Indonesia eta Kang Ajijul Mubarok. Arigatou gozaimasu. Wa ikura desu ka? Anato ne mewah. Insyaallah saya juga belajar beberapa bahasa. Para sepuh sadayan, asal guru nuju ngadua nuju wusul ka Allah, kabayang we si murid teh aya di hadirin eta ciri aya mahabah guru kanu jadi murid. Sawangsulna murid mahabah ka guru tepa kia-kia jeung guru komo berbenten paham, komo berbenten naon, berbenten akidah, nauzubillahi min dzalik, moal bisa diilhaqkan. Bahkan Imam Sarbini nyariosna kieu pan, upami aya kalepatan guru nu ti pahyun ulah kulapad anu sori teu kengi sul adab. Guru misalkan aya paham pemahaman anu henteu punten yang henteu iyalah teu kiat gitu pendapat. Ulah kurang guru punten guru lepat kitu teh akang punten. Ulah teh Imam Syarbini mah. Ulah kulapad nu sori cenah gitu. Wayahna kedahna seperti Imam Syarbini makan nyarios teh. Aya pendapat guru abdi cina kaula mutamat ngan cina ditolak ku para ulama-ulama sanes tah mending kitu bahasan. Ulah dilepatkeun ku urang, awas, ulah dilepatkeun ku urang. Sapa mendak abdi kitu samendak ngan bilih lepat panglereskeun Mang Ai. Sanos Mang Ai usia sahandapeun abdi mung salira you are my teacher, you are my grandmaster. Luar biasa antum. Saya sepakat dengan antum main di media sosial oleh admin sehingga pemahaman dari menyebar, pemahaman Bahrul Ulum menyebar. Insya komo Kang Asep foto AA teh pang agungna. Foto Emun teh buadak, foto uing mah. Sanaos aya paribasa saur Sidina Ali. Walau harapan teh pan moal aya ai guru ngajar sahurup. Ai guru mah kedah tamat palpiah. Matak abi kantos nulis Pak Aslim. Wayahna di Tasik ulah babaritieun nyieun pasantren sing ketat. Ieu mah tukang pidato nyieun pasantren. Tadusan bini mah abi di bumi sanes pasantren majlis taklim majlis sholawat. Punten abi teu wantun nyebat pasantren. Lamun aya nu mukim judulna agama teu ngawuruk alfiah, teu ngawuruk johar maknun, teu ngawuruk juman, teu ngawuruk jamul jame, teu ngawuruk Bukhari, teu ngawuruk Muslim, wayahna mundur tina pasantren geus ulah gengsi majlis taklim. Ieu memaksakeun pondok pasantren eueuh santrian. Meuni gengsi kitu Mang Asep hampura. Ieu surga mah da kabagian ieu teu butuh ka pondok oge. Kira-kira tebecus teh ngaji mah geus we jadi mubarik juga aing ceuk. Hampura. Punten sakelas Abu Ya Karim.
Abuya Karim turunan Syekh Sohib Mandala. Syekh Sohib sobat Syekh Abdul Karim, sobat Syekh Nawawi. Dipuji ku Syekh Nawawi dina madah aulia. Wal waliyu sahibu Mandala pitegal fafakin najala bi syafaati rasuli kamula. Guru Syekh Asnawi caringin. Subhanallah para bapak. Abuya Karim tah harus sabun anah fatal muin. Hafad ba. Abuya Karim kurun saluhureun saalit ti Mama Sanja. Anjeunna kantos tabaruk di Mama Gentur. Masya Allah, dugi kamawatna tegaduh santri, tegaduh pasantren tiap aya nu bade masantren ka anjeunna, padahal Senin Fatul Muin, Salasa Tafsir Munil, nu sorogan ulama-ulama, kiai-kiai, ustad-ustad teh sarorogan ngaos rotinana rame tiap dinten penuh, tapi teu ngadamel pasantren. Tiap aya nu bade masantren ka anjeunna, tuh kaki Sanja, tuh kaki Dimyati, tuh kaki Bustomi diarahkeun. Ieu mah teu meunang ku batur kekeuh sorangan. Naon sia keluar di aing ge moal beak ilmu. Aduh. Aya paribasa beda olonan jeung olahan cenah aya. Nauzubillahi min. Awas. Ka alumni ulah gengsi sanajan gablek maji sholawat jiga Miftah Pauji. Anggere sanajan aemun ngaji tabahur. Aai ngaji tabahur, Mang Asep tabahur, Acecep tabahur, Airpan tabahur. Ye anggar titiran nama ye Miftah Pauji. Na pidato mah nu ngelehkeun. Oh, ayah Kapolda nu dionang lain tukang kata Fatul Muin, Miftah Pauji. Nu meunang amplop gede Miftah Pauji. Da ulah gengsi gitu. Mata kabeh sok keras di Tasik. Ta para mubalig alumni mana wae ulah isin sorogan. Ulah gengsi datang deui ka guru sorogan ngaji deui, ngaji. Ieu mah gengsi sorogan ka sahandapeun. Nauzubillahi min. Ibu bapak para alumni geus sakitu lah moal panjang-panjang. Mudah-mudahan urang kalebet nu diilhaq. Amin. Engke jaga guru. Aemun ti guruna terus ka guruna asyaul asyah terus dugi ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur Mama Bustomi, yap ka dieu. Anak aing yap ka dieu. Asa syaratna iman we, asa syaratna iman. Sababna iman we, penghormatan kana iman, penghormatan takrimatan lil abi ka bapana. Yap kadieu cek ramana teh ramana kalesan jalmi soleh putrana mah teu pati soleh bangor kajait taku bapana kalebet di kana surga ngan wayahna ulah hayang akur bapak urang dina bintang 5 urang dina bintang 2 ngan moal nyoceng Kang Asep moal nyoceng ke amal kolot ganjaran kolot moal dicoceng wama alatna bihim durriyatahum gitu min amalihim min syai'in sanget oke moal dikurangan darajat ganjaran kolot kurang guru moal dikurangan darajat ganjaranana ngan murid anu sapagodos jeung guruna asal tadi dina ketentuan iman akidahna Ahlus Sunnah wal Jamaah maka ku guru bakal mun cara ieu mah disapaatan di naon dicantelkeun ka guruna ka dieu murid aing ka dieu lebet kana surga guru di bintang 5 urang di bintang 1 ge lumayan imma sepuh ka putrana binasab wa imma putra ka bapak ka ibuna ka ibah rahmana putrana jalmi soleh amalna soi darajat amalna luar biasa darajat amalna bapana biasa-biasa sepuhna engke teh putra teh bakal naroskeun Gusti ka mana ibu Rahma abdi asal ibu Rahma jalma mukmin dicandak ngiring Pak alhaqna maka gitu eta alhaqna bakal ngailhaq bakal nyantelkeun kami nu agung dicantelkeun ku Allah disambungkeun sabab anak anu soleh anu sae amalna ngan rek sae kumaha sapina ge teu timu atuh da syaratna sae teh kudu jeung ilmu ulah sae teu puguh ulah sasayan cek ahwa alladzina la ya'lamun pan loba aya nama cek hawa nafsuna lah cenah geus teu kudu ngaji sapinah teu kudu ngaji bajuri teu kudu ngaji muin teu kudu ngaji komo ngaji alat kalilatin asa urang boga guru mursyid we nepi ka mursyid. Hati-hati eta Kang Asep hati-hati ayeuna keur usum kitu malah hikam dikurilingkeun ayeuna mah keur usum ayeuna hapunten Mama Gentur ngawagel pisan Buya Dimyati tarak kitu para sepuh sadaya ayeuna keur usum tak kitu lah cenah penting mah urang masyaallah ya karim hati-hati sebab di akhir zaman aduh ya Allah ya karim model abdi wae model abdi ditawaran macam lamun ente jadi khalifah thariqah anu aduh jadi khalifah cek pada paur Mang Asim euy jadi khalifah teh
engke ngelehkeun papiman wali kota di khalifah meureun. Aduh, masya Allah Pak, hati-hati urang menyandak ijma tasawuf we. At-turuq kulluha masdudatun alal khalqi ila alamanik tafa'athar nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabeh thariqah tos ditutup ka sakabeh jalma kecuali ka jalma nu nuturkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Geus hese di akhir zaman kasauran pun guru we di Nusa Mama ending geus hese neangan dibursideun di akhir zaman geus hese. Malah ama sempur tahun 7 hiji nyarios ka Abah Bustami Cisantri. Bos, boro-boro mursid ayeuna mah pimurideun thariqah ge geus hese. Punten abdi sanes-sanes terang kena keterangan kaumun tasbiku anwaruhum wa adkaruhum dina hikam lain terang keterangan eta. Tapi ulah kabablasan. Ari kana jarah mun kuat bebeakan balebah dikir ulah tarikna luar. Nepi ka tiung dibukaan. Menyaya dikir juga kitu patut. Awewe lalaki ngahiji tiung di alung-alungkeun ngotah juga kasurupan ibu. Nyebutna teh geus dibimbing ku guru mursyid. Nauzubillahi min. Geus kangge alumni Bahrul Ulum ieu mah kangge sasama abdi alumni lain alumni bangsa ajengan. Ari ajengan mah eta mah dikecualikeun diiwalkeun. Kangge alumni nu teu jadi ajengan nu rada kabobodok keneh ku mubaleg we ieu mah heulanan. Kabobodok keneh ku mubaleg we. Ari macam Mang Ai Mang Asep jeung ajengan saja semua bisa kabobodok ku mubaleg wayahna. Selain sasaran objek sim kuring teh. Ieu mah nu bisa kabobodok keneh ku mubaleg geus urang mah tuturkeun pangersa di Bahrul Ulum guru urang. Lamun aya paham saha wae berbeda jeung paham Mama Bustami, cokot paham Ama Bustami. Lamun aya pendapat atanapi ahwal atanapi naon wae teu akur jeung kiai sepuh nu ti heula tegasna sareng Mama di Bahrul Ulum di dieu di Ama Bustami kade Mama Bustami teh sanes ulama edel-edel wa ajengan manon jaya kantos tabaruk di dieu. Tadusan bini mah Mang Haji Soleh mantu kantos di dieu. Satrang abdi ieu termasuk kadeudeuh Mama Jenal Mustofa anjeunna ieu. Rabab tareh mah bab sejarah ditalar ku sim kuring teu menang sote nara Alfiah Suyuti aing lieur hulu. Boro-boro Alfiah Suyuti Abdi Habib Malik lieur hulu. Masya Allah ya Karim Pak. Lamun ayah paham nu aranyar Mang Karom, Mang Patah, adi sim kuring berbeda jeung pangersa AA di dieu, berbeda jeung pangersa Mama Bustami di dieu di Badi Awi Pari, ulah dicekel pendapat nu anyar, cekel pendapat ulama nu baheula. Rek profesor, rek doktor. Termasuk masalah KDM gubernur. Tuturkeun KDM dina pembangunan ngaberantas sampah, ngaberantas korupsi hibah. Setuju? Setuju? Bapak aing tuturkeun dina pembangunan ngan urusan ibadah agama tuturkeun kiai di lembur. Setuju? Manya teh satu dan geus kalimatna hak itu. Bener Mang Asep abdi mah awang-awangan di mana-mana kamari haul di Kadupandak wios teu naroskeun aya 10 ribuan jalmi di dalam Kadupandak. KDM adalah pemimpin yang harus kita ikuti dalam kebijakan pembersihan tina korupsi, ngabersihkeun walungan, solokan, ngabenertibkeun hibah dan lain. Kita harus salut dan harus bangga mendoakan beliau. Tapi urusan fikih, urusan tasawuf, urang mah ulah nyontok ka KDM. Cina KDM aya kitu pahamna keun urusan manehanana. Salagi anjeunna teu ditah nyembah kana patung lah sok antepkeun ngan lamun geus ditah nyembah kana patung karak lawan aing ge panghareupna. Ari urusan gorowok mah urusan gelut mah teh nyaho teuing. Mundur. Biasana mun tarik gorowok mah biasana. Kitu tah sakitulah. Pokona mah ka alumni ieu mah lain ceramah. Nyemangatan ka alumni itu kenteng kena diturunkeun. Tadi tos gelar sorban alhamdulillah teu aya kaler teu aya kulon naon tadi teh pimpinan umum pangersa teu aya wetan teu aya kaler da kabeh oge sumberna ti Mama aemun acecep sadena bakal kajait jadi ilhakna Mama Bustami. Amin ya robbal. Dua-duana nu dimuliakeun ku Allah, insyaallah dua-duana gaduh kelebihan masing-masing sepanjang ia dipertahankan terus hatta yaumul kiamah. Punten nya aya nu protes ka abdi ajengan cina ari pasantren kunaon sok aya sakola. Yeuh aing mah dalilna moal jauh mamang aing we Abu Yahilmi Baros Nurul Huda pamajikanna Bibi Kula. Abah Hilmi pangkapakena dina ilmu palak sebab langsung murid Ki Mansur sobat Ki Mamun Nawi Cibarusa
Abu Yadim Yati wae kalender make nu pun paman. Nurul Huda abdi sanawiyah didinya dipun paman. Boga sakola sanawiyah aliyah. Alasan pun bapak ngadukung abah Abu Yahil bikieu bahasana mending pamuda budak sakola diurus ku pasantren nu aya sakolahan daripada disakolakeun kanu eueuh wujud kidam bakoan kartos teu daripada anak urang nu sakola dihakan heulang akidahna mending ka Bahrul Ulumkeun di Bahrul Ulum minimal tijan johar tauhid diurukeun engke hayang jero tinggal ka Amur Sidi minimal atuh bajuri mah di dieu ge di Bahrul Ulum diwurukeun engke hayang naik kana Iqna Tuhfa Bujari Menuyatul Muhtad tinggal ka belah kitu tuh hece-hece. Amin ya robbal insya tah sakitu sawangsulan deui teh teu ngeunah duka kunaon sampai keur teh teu ngeunah duka padah ngajina beurang Pak teh Pak Ketua Pak Pimpinan duka padah beurang da abdi mah khusus setelan peuting ari beurang masuk tara hadir hodabna bener Mang Asep da biasa mun ngaji peuting mah johar maklun 10 20 bet masuk ka luar beurang mah hodamna panaseun meureun sakitu sawangsulan deui abdi kenal AA sanesa dinten 2 dinten kantos di Karawang pun lanceuk Ceh Haji sareng Kang Haji Obay Walet pun lanceuk kantos nyarios kaputrana cenah mun milarian pibojon tuh ka ditu cenah ka Angemun nyebutna teh kantos ka dieu abdi teh harita kabujang tos rada gaduh kitu tah jeung harita abdi neanganana memang lain santri Bu sebab aya nu bisa ngaji mah di pasantren santri bisa maca Fathul Muin rata-rata teu geulis Pak apa eta nu bari samaca kita mah garo henteu punten yang teu geulis sebab nu geulis mah santen 2 tahun geus aya nu ngalamar cirina payu teh geulis cirina geulis teh payu gitu tak abi mah termasuk aliran neangan pamajikan tah nu pinter ngaji nu geulis sebab lamun pinter aing kagilos moal bisa ngabobodo pan ari kieu mah lumayan ngabobodo pamajikan bisaan gitu bare sebesarna mending hormat pun bojo teh ka abdi Pak awas ya ceng maneh kudu syukuran boga salaki jiga kieu ku batur teh sok diberi berkat balik ngaji ti mana we 5 dus teh ceukeung duit teh hese teh kudu melak cau bayar datang cau cek nu kadua goreng-goreng patut ke aing turunan maung ti dituna ieu teh sanajan aing ka dieuna careuh cek teh entak pun bojo mah sumujud we kami lumayan ditipu gitu gitu mudah-mudahan sadaya alumni sarehat utamina ngaji ulah eureun ngaji bisi pajarkeun kuringan saukur ngomong teu nyontoan tahadu sambil mesim kuring nepi ka ayeuna masih kene sorogan kapun guru tahadu sambil dina saminggu 2 poe 2 peuting kusim kuring dipake sorogan keneh Pak demi Allah sorogan dia aing ka guru aing aya keneh hirup kenu hese-hese kan musa ka mandi ngaji deui jadi sim kuring ge sanajan geus jadi mubalik alhamdulillah masih keneh resep kena ngaji naon sebab rumah saja di tukang pidato tara sorogan mah babari ti jungkel babari tah sakitu mudah-mudahan KDM sehat Gubernur Jawa Barat mudah-mudahan kersaka Tasik bebelokan mersihan sungai Citandui jeung lain-lain termasuk ya warga masyarakat kota kade ulah ngabangun sisi wahangan ulah ditutup susukan wayahna jaga eta penting urang taati pemerintah penting urang taati ngan urusan fikih tasawuf tauhid tuturkeun AA tuturkeun acecep di dieu sakitu ti sim kuring sawangsulan deui nedah hapunten tadi teh setelana biasa hodam peuting dipake beurang rada panaseun hodamna Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq juga NU nya abinya kan pugu abi teh rada teu jelas ya duduk hadir teh duduk ketua NU kota aing teh diasupkeun pengurus gara-gara nama ieu mah pengurus NU teh asal jadi DPR diasupkeun asal jadi PNS asupkeun asal jadi pejabat diaku ari nu kieu patut nu tukang marhabat dan pati diaku aing teh rudet teh eta wungkul teh aing teh coba pasti usulkeun atuh aing teh jadi ketua MWC kecamatan atuh usulkeun hayu we NU teh nyokotan nu bareunghar pajabat anu kieu patut teu diajak-ajak pan nu perang jeung Wahabi mah aing eueuh sajarahna Banten pe jadi Wahabi geus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.